Hutang bang. Ampun nak, ampun nak, ampun jadi bayar ampun. Terus sudah datang, bikin tadi. Encan. Cek, beres. Aduh, ayo nggak. Bob. Mau Bob nih, ayo tabung karena menang kapan si Dadang cenah bejana tuh cenah si Kades menang saluk aja gede cenah kanal. usaha. Si Dadang ngomong asli. Dadang masuk pujurut. Si Coki saluk cenah menang kanal, emang bener? Benar. Lah orang menang amplop. Oh kan bisa dibuka itu geda. Oh, menang rokoknya siapa? Siapa? Ini ya. Cek, senang naon? Menang atuh menang beas 2 karung, menang daging 2 kilo, menang lauk 3 kilo, buah-buahan daging sapi ge aya. Daging sapi berapa kilo? 5 kilo menang. 5 kilo daging sapi. Heeh. Ini aing geuna nang teh ya. Ada mana menang serangan? naon? Menang serangan sabua. Serangan naon? Serangan jantung. Aduh. Ayah kunaon teh tadi ngagoler wae. Iya teh aya teh panas tiris, Bu. Ayo turang emam jeung daging yuk. Moal ah. Ya itu kunci motor teh. Amang baru dah. Moal ah tiris. Aci satu ya 10 juta kang ngadepo. Moal ah lieur. Terus sayangnya naon? Yang mata panas tiris teh aya kahayang teh. Hayang naon sok ngomong. Tapi ulah ngameknya. Moal asal aya cager we. Ngan janji sok pacan teh heula. Janji. Aya teh hayang kawin deui, Bu, mata panas tiris teh. Goblok. Aji, ngamuk. Jangan aing teh naon. Ya anu euy. Ade, ade, karena menang seut. Tuh, cokot. Teh tuh anak. Coba kurang diceklang, sok. Kades. Bob. Naon? Aya wewe cewek. Tual toel. Tunggu apa sedikit wae mah tuh ya. Tual Mana? toel bejakeun sakiran. Di bejakeun masieun da kitu bejakeun. Mana jelema mana? Itu goreng patut. Mana wae urang sok. Woi, di mana kena naon? Siap tutut ke aja di belakang di alaan. Terus airnya ini dulu. Balik. Dasar. Ardi. Tadi semua tadi kurang ngalak tutut nyeri hatinya. Kurang kerjain yuk. Di mana ibahananya? Cenah RT 8, tapi iya RT 8 teh. Kita tadi ya di mananya? Itu jelema tanyakeun. Kang, punten bade Cemaros pami bumina Bobi paling mananya? Bobi. Ya. Oh eta Bobi anu hejo tah cet hejo apa Oh, gitu. no eta. Oh nya, Ya. siap. Mohon nona. Siap Pak. Aya Ya bumina mah ngentah ya jalminanya. oh tah aya. Aya. Aji teteh meleran jalmina atau bumina? Nya melarian mah jalmina. Oh ya jalmina mah abi ya. Oh iya. Bapak. Aduh. Oh, itu tangkal gedang keramat teh cek batur aya penungguna. Cik, urang coba rek menta jodoh ah. Oh iya, tangkal gedang cek batur nu aya penungguna teh bisa menta-menta. Tapi cenah cek batur kudu diusap 3 kali. Cik urang cobaan ah. Bah.
Ganteng. Hadir. Bah. 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 Bukan gue, naon? Abah naon sare? Sare, naon? Abah, abi teh can menang jodoh wae rek minta jodoh ka Abah. Gampang, masalah jodoh mah. Kumaha Abah? Yang anu kumaha jodoh Anu mah. kumaha we nu penting mah menang jodoh we abi. Gampang. Yalah. Jodoh maneh di pengkolan teangan anu kepala tilu nya. Kepala tilu. Heeh, tuh kepala tilu teangan ayeuna teh. Disukeun ayeuna teangan nya. Siapa tuh ayeuna? Nuker ini. Kepala tilu. Nah, kepala Nah, ayo tilu. coba nuhun Bah. Lieur si Abah teh. Jodoh abi teh kepala tilu tapi di teangan kemana-mana ge da eueuh. KRT, KRW da eueuh neangan di kamana. Bingung lieur si Abah teh neangan kemana nya. Tah si Abah teh kurang datang deui keluargeun deui gerak. Bah. Ganteng. Hadir. Bah. 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 Terus pari. Eueuh, Bah. Abi geus ngadangan ka RT, ka RW, ka desa. Malah ke kantor polisi ge kalah disenserikeun. Eueuh, anu huluna tiluna. Alhamdulillah. Maksud aing teh lain anu sirahna tilu. Apaan cek Abah nu kepala tilu? Neangan eueuh nu huluna tilu Nah, teh, Bah. sampai ka nogan buluan ge mah aya. Gila mah sirahna tilu. Maksud Abah nu kumaha? Maksud apa? Jangan anu kepala tilu, anu kena teh 30 tahun. Oh. Balik kumaha kok yang menang jodoh. Balik. Orang itu kurang